Sampurasun, kumaha damang? Mugi hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barudak, tepang deui sareng sim kuring Purnamawati dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, materi kanggo kelas 7 nya pengajaran katilu atanapi kompetensi dasar katilu dinten ayeuna nyaeta ngeunaan pupujian. Nah, tangtos nanya hidup sadayana tos teu aheng deui nya tos teu ieu deui tos teu birek deui kitu nya ngeunaan pupujian. Nah, pastilah nya tos terang sadayana pupujian teh naon kitu nya. Aya dina hirup kumbuh lingkungan urang sadi dinten kitu nya. Nah, langkung leuwih telebna, langkung leuwih jentrena urang lajeng bae urang pedar sasarengan langkung teleb kitu nya dina ieu materi teh kitu nya. Yuk mangga nya urang sakseni sasarengan. Nah, di dieu aya kompetensi dasar dina materi pupujian. Anu hiji 3.3 nyata mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks pupujian sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Terus anu bagian keterampilanana 4.3 nyata melantunkan pujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing sesuai dengan fungsi sosial, struktur teksna, dan unsur kebahasaan. Jadi di dia secara pangawarus secara pengetahuanana nya hidup teh dituntut gitu nya kedah ngaidentifikasi bentuk, struktur, sareng isi teks pupujianana kitu nya sesuai dengan fungsi sosialna kitu nya tina struktur teks sareng unsur kebahasaanana. Teras engke dina praktekna teh hidup kedah ngalantunkeun pupujian sesuai dengan ciri khas dialekna nadana berdasarkan daerahna masing-masing gitu nya. Nah, teras dilajeng. Nah, di dieu aya tujuan pangajaranana. Naon atuh Bu cenah tujuan pangajaranana di dina materi pupujian ieu teh cenah ta. Setelah selesai mempelajari tah saena hidup kitu nya nengetan kitu nya nengetan materi tina ieu bagian teh tah hirup teh diharapkeun kitu nya kedah tiasa ngidentifikasi tina bentuk, struktur, sareng isi teks pupujianana. Teras hidup teh kedah tiasa ngalantunkeun, melantunkanna kitu nya sesuai dengan lirik khas daerah masing-masing anu tadi teh nya bagian keterampilanana. Tah jadi disagedengeun kitu nya hidup teh ngidentifikasi bentuk sareng strukturna tina isi teks pupujianana, hidup oge kedah ngalantunkeun kitu nya si teks pupujianana sesuai dengan ciri khas daerahna masing-masing sapertos kitu. Nah, urang dilajeng bae nya kana materina. Terus dia aya indikator. Tah indikatorna naon Bu? Tah indikatorna ku hiji bisa ngejelaskeun wangunan pupujian. Janten hidup teh kete tiasa kitu nya ngajelaskeun tina pengertian pupujian teh naon secara runtutna tah gitu. Terus nu kaduana bisa ngungkapkeun ciri-ciri pupujian. Tah ciri-ciri pupujian teh naon sih? Salasna teh anu hidup terang teh tah. Terus anu katilu bisa ngungkapkeun fungsi tina pupujian. Tah fungsi tina pupujian teh aya naon wae kitu nya. Fungsi tina pupujian teh fungsi secara gemblengna, secara universalna sapertos kitu. Tah teras anu kaopatna aya bisa ngajelaskeun tempat jeung waktu pupujian. Tah atuh cenah ai tempat jeung waktu pupujian teh dilaksanakeunna di mana? Nah, mata hayu urang bahas sasarengan. Tah teras nya anu kalimana bisa ngajelaskeun eusi tina pupujian tadi teh nya. Jadi tina tiap eusi tina tiap teks pupujian teh hidup teh teh di jelaskeun disaring ieu teh pupujianna ngeunaan naon gitu tah. Teras ngan kagenepna bisa nadomkeun pupujian. Aya nadomkeun teh nyata nyanyikeun mawakeun pupujian gitu, ngahaleuangkeun pupujianana sapertos kitu barudak. Teras dilajeng nya di dieu aya wangunan atanapi definisi ngeunaan pupujian. Tah barudak aya pupujian teh kalebet kana puisi buhun, puisi lama. Tah janten ya dina karya sastra puisi teh kabagi dua wangna, kabagi dua bagian. Aya puisi buhun nyata lama teh jeung puisi anyar modern. Tah ari pupujian mah kaasup karena puisi buhun teh puisi lama. Tah anu anyar mah naon wae ca atuh Bu. Tah engke langkung terlebna urang dipedar dina materi nu salajengna. Tah
Pupujan ieu teh nya kalebet kana puisi buhun teh. Tah anu sina teh nyokok kana ajaran agama Islam. Tah jadi pujian teh lian ti kaasup kana golongan puisi lama, tadi dia ge pupujian teh kagolong eusina teh nyata kana ajaran agama Islam gitu. Tah pupujian di dieu tah asana tina syair atawa syair, tah nyaeta puisi anu asana tina sastra Arab, tah anu biasana dilagukeun. Jadi pupujian di dieu teh asana teh baheulana ti sastra Arab. Tah sastra Arab tuluy ngalanglang gitunya, menyebar luas. Tah sapotos gitu. Tah pupujian oge sok disebut oge nadom, nyata kecap-kecap anu kauger terikat gitunya ku pada lisan jeung pada. Tah pupujian teh nya disebut oge nadoman. Aya nadoman di dieu teh tadi teh anu saur ibu. Nadoman teh nyata dihaleuangkeun, dinyanyikeun teh. Nah emot-emot ge barudak nadoman teh nyata dinyanyikeun teh. Tah teras kalebet kana kecap-kecap anu kauger terikat ku pada lisan jeung padana. Tah naon atuh Bu cenah ai pada lisan jeung pada teh? Ari pada lisan teh eta bait teh nya, bait kalimat. Tah ai pada teh saparagraf sapotos kitu. Tah teras nya nu kaduana sajengnna di dieu aya ciri-ciri pupujian. Tah pupujiannya tadi teh nya miboga ciri-ciri. Nah, aya naonna ciri-cirina? Aya 3. Nu kahiji, dina sapadana dina baitna nya tadi teh sapada teh nyata bait. Tah diwangun ku 4 pada lisan baris. Tah jadi dina sapada teh aya 4 bait. Tah dibentuk ku 4 pada lisan baris. Tah terus nu kaduana, unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. 8 suku kata tepi ka 12 engang. Tah janten barudaknya salianti ku diwangun ku 4 pada lisan 4 baris nya anu sapadana sabaitna teh aya diwangun ku 4 pada lisan. Teras oge tadi di teh dina pupujian oge tak dina unggal pada lisan teh diunggal barisna teh nya diwangun ku 8 engang suku kata. Misal teh eling-eling mangka eling mangka eling, tah eling mangka eling, tah eta teh 8 gitu. Tepikeun ka 12 engang aing teh suku kata. Nah teras supamungkas purwakanti dina pupujian umumna purwakanti laras sukas atawa purwakanti ditungtung. Laras sukas teh nyata sarua ditungtungna sapertos kitu. Nah terasnya nah ieu aya mikawanoh ngeunaan pupujian. Nah ieu langkung centrena nya di dieu kalau mimiti aya pada nyata padana pak bait. Nah pada kahiji. Teras kolom kedua pada lisan nyata baris. Kolom katilu aya pupujianana. Teras kolom ka 4 aya ngang teh suku kata, jumlah suku katana. Nah pamungkas kolom ka 4 aya purwakanti teh nyata 5. Nah gitu. Pada kahiji cobi tangatan hidupnya. Pada sang kahiji nya terpupujanana eling dulur kabeh. Tah di dieu eling dulur kabeh. Nah cobi aya sabaraha jumlah ngangna? Leres aya 8 suku kata, aya 8 jumlah engangna gitu. Tah terus di dinya purwakanti, aya purwakanti teh nyata sora ditungtung kalimat. Tah gitunya. Jadi purwakanti ditungtung kalimat teh naon? Nya eling dulur kabeh. Jadi nah gitu. Terus nu salajeng lagi sapertos kitu. Hadisan kedua ibadah ulah campole. Nah sami aya 8 engang. Teras purwakantena aya ditungtungna aya pada lisan katilu berang peuting ulah waleh. Nah gitu berang peuting ulah waleh 8 engang oge bisina kaburu pae. Nah sami 8 engang oge. Nah jantan sapertos kitu nya barudak anu pupujian nu matak pupujian terikat teh. Nah terikat ku baitna teh ku baitna ku barisna ku jumlah engangna teh. Nah dugi dieu kumaha kartos. Nah terasnya dilajeng deui. Nah di dieu aya fungsi pupujian. Tah barudak hidup diajar pupujian teh sangka naon sih? Nah kahiji hidup teh sangkan miboga ekspresi.
Nah, naon maksudna ekspresi di dieu teh? Tah maksudna pikeun ngebrehkeun karteg ati nu ngarangna. Nah, jadi maksudna teh pikeun ngebrehkeun teh untuk mencurahkan, untuk mencurahkan isi hati dari seorang pengarangnya gitunya. Nah, jadi seorang si pengarang tadi teh misalkan erek mencurahkan ngeunaan ngeunaan pangeling-eling gitunya sangkan orang teh ulah ngabalerkeun kana salat, ulah mengesampingkan tina salat gitu. Nah, terus nu kaduana miboga fungsi sosial. Nah, miboga fungsi sosial di dieu teh nya pikeun mere pangajaran atau mempelingan ka balerea. Nah, tadi teh ya. Jadi fungsi sosial di dieu teh untuk memberikan pembelajaran gitu nya atau memberikan memberikan pembelajaran atau memperingat atau mepelingan ka balaria di dieu teh maksudna mengingatkan kepada semua orang gitu ya. Jadi tina fungsi sosial di dieu teh salianti mere pembelajaran gitu nya kanu maca, jadi mengingatkan kepada semua orang bahwa kita tuh harus mengedepankan sholat. Nah, seperti itu. Nah, terus nya kata jadi dina kamakaranana dari perkembangan nya fungsi sosial lebih gede bahkan ekspresi. Jadi jika dilihat dari segi fungsinya, nah fungsi sosial inilah yang lebih menonjol dibandingkan dari segi ekspresinya. Nah, dugi diheula barudak kumaha paham. Nah, terasnya salajengna aya poin tempat jeung waktu anu dilaksanakeun pupujian. Nah, tadi teh sor ibunya hidup kedah terang tempat jeung waktu nu dilaksanakeun dina pupujian. Tah di dieu barudak pupujian mah dikawihkeun atawa dinadomkeun. Tadi sor ibu teh dinadomkeun teh nyata dinyanyiikeun. Tadi nyanyiikeun babarengan sakalayan rampak. Ari rampak di dieu teh nyata papak sami kitu nya ku para jamaah bari ngadaguan salat magrib. Tah terus ku santri oge tiasa sasarengan ku jamaah di pangajian tablik. Tah jadi hidup tah pami ieu pami sate acan atau napi sabadana netepan magrib sok aya sasarengan boh eta sareng guru ngawas hidup, boh eta sareng anu si ustadna kitunya tiasa atau nu mimping salatna kitu imamna tah sok di nadomkeun sasarengan tah eta si pupujian teh kitu bari nya teh tadi bari ngadaguan salat magrib tah tapi sareng sena oge sok kadang sok aya gitu sareng sena oge tapi seseueurna mah dai pupujian mah bari nungguan salat sok di nadomkeun kitu nya kaduana pupujian mangrupa panyelang tah diselingi dina rupani ibadah di umat muslim. Tah jadi maksudna teh untuk menyelangi berbagai ibadah di umat muslim seperti itu. Katiluna tempatna bisa di masjid, pasantren, madrasah atawa dina acara nu aya patalina hubunganana jeung kaislaman. Jadi ari pepujian di dieu mah nya salarsna mah memang henteu nyokon teu terikat we kana agama Islam kitu nya dina agama nu sanes oge aya nanging benten kitu nya cara penyampaianana sapatos kitunya dina agama sanes oge aya nanging benten cara penyampaianana pami di umat Islam mah nyaeta namina pupujian teh gitu. Tah teras nya tempatna teh biasana di masjid, madrasah, pasantren, di tajuk sapertos kitu. Pokona nu intina nu aya hubunganna pakaitanna jeung agama Islam. Tah pami di saluran eta mah anu non Islam kitu nya panginten di gereja sapertos kitu. Nah, terasnya di dieu aya wanda teh nyata eusi pupujian. Nah, naon tuh Bu cenah naon wae aya wanda eusi pupujianna. Tah, nu kahiji aya muji ka Gusti Allah. Tah, nu kahiji aya muji ka Gusti Allah. Tah dina eusi pupujian di dieu teh memang aya sababaraha golongan. Jadi eusina teh memang aya sababaraha rupa kitu nya. Nu kahiji aya muji ka Gusti Allah. Tah jadi urang teh memang dina eusi pupujian teh aya
muji pamuji-muji ka Gusti Allah sapertos tadi teh eling-eling. Tah terus nu kaduana aya sholawat ka Kanjeng Nabi, aya sholawatan kitu nya. Nu katiluna aya doa jeung tobat ka Pangeran, menta tobat. Terus nu pamungkas nu kaopat aya pepeling atau nasehat pikeun mepelingan untuk pikeun ngeling-ngeling umat manusia gitu. Tah. Nah, barudak langkung talebna engke ku ibu baris di pedar deui kitu nya, baris dinadomkeun secara sasarengan sareng tangtuna sareng hidep oge kitu nya, boh eta secara berkelompok, boh eta individu. Materi dinten ayeuna dicekapkeun dugikeun ka dieu kitu nya. Hapunten ibu tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.